Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kumpul dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Pala wargi anu kusim kuring dipika hormat dina ieu waktos kusim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan perkembangan teknologi ti zaman kuno dugi ka zaman ayeuna. Di zaman kuno mah hise pikeun urang pindah ti hiji tempat ka tempat anu jauh teh. Sareng eta oge hese pikeun urang ngahubungi jalma-jalma anu jauh. Kusabab dina waktu eta mah ngan ukur teknologi teh anu aya nyaeta kapal, gerobak, japati, sareng sajabana. Nalika zaman ieu berkembang, teknologi oge malahan panwangunan gancang pisan. Salaku contoh dina teknologi transportasi sareng komunikasi. Ayeuna masyarakat tiasa kalayan gampang ngarambat ti hiji tempat ka tempat anu sanesna dina waktu anu gancang. Jalma oge tiasa ngobrol secara gampang via telepon atanapi media sosial, bahkan dipisahkeun ku jarak anu jauh. Tapi oge teknologi anu canggih teh seueur pisan disalahgunakeun ku masyarakat. Intina nyaeta dina zaman era globalisasi ieu sareng teknologi anu geus canggih, urang salaku penikmat teknologi oge pangguna kedah pintar sareng bijaksana dina ngagunakeun sareng nerapkeun kabutuhan teknologi dina kahirupan urang. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur. Kirang langkungna mugi ditiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.